para mitra kaum dangu wilujeng ngadangukeun deui carios nyambung anu sakumaha biasa acara ieu parantos matuh para wargi. Parantos maneh dina tempatna dina waktos sareng gelombang anu sami. Mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun ka sugri kaum dangu nu tebihna nu caketna di mana wae ieu siaran tiasa katampi. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kileksa. Dugi kadanget ieu urang bade nincak bagian ke-45 para mitra deh manganyangakeun bae. Atuh beuki dieu cenah beuki rame panjang keneh cenah Mang Jaya. Nya. Lami salah lami para mitra masih lami. Wah diteraskeun di dieu teh ieu. Diteraskeun kana acara. Aduh, na dongeng-dongeng sanesna. Ya, carios Musuh Warisan ge masih lami para wargi manganyangakeun bae. Upami teu lepat mah Citrasena parantos anjeunna nepangan supala maksad sareng tujuan ayeuna mah bener-bener dina hate anu suci anu bersih andina kaweningan galih anjeunna bade ulun kumawula ka paguruan Monyet Bodas. Mereka pungkur mah tujuanna teh datang ka paguruan Monyet Bodas bade nalintik Rusia supala ari ayeuna mah anjeunna bade babalik pikir para mitra. Tadi dia dina ieu dongeng urang parantos naon teh menak hiji hikmah. Pemilih acanak hikmah nama seueur pisan hikmahna menak hiji hal anu memang peryogi ku urang diturutan para mitra sadaya. Geuning jelema anu babalik pikir teh kacida pisan hadena saur dina ieu dongeng ge cenah saur Nyi Nurjanah ge disebatkeun husnul khotimah para mitra. Sae kakolotnakeun, sae kateungteungnakeun. Mangga nyangakeun para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kileksa. Sabada Citrasena ngadenge penjelasan ti Supala. Karasana meuni nyecep tiis kana hate para wargi pikeun Citrasena ayeuna nu rek babalik pikir. Saterusna Citrasena nyarita bangun daria pisan. Juragan, sadayana kasauran juragan ku abdi kahartos pisan. Ku abdi teh bade dianggo jimat dina nggoning hirup di alam dunya. Jalaran jisim abdi teh rumaos teu gaduh obor kanggo nyaangan jalan sorangeun teh. Syukur Citrasena ari kaharti mah. Da ayeuna kuring rek nanya ka anjeun. Naon anu sabenerna pamaksudan anjeun? Jeung naon bae nu geus tumiba ka diri anjeun? Lantaran tadi anjeun nyebut-nyebut rek menta tulung. Naha mangih kasusah atawa mangih anu nganiaya? Coba terangkeun ka kuring. Temal Supala bari neuteup ka Citrasena barang Citrasena ngadenge caritaan Supala anu lemah lembut. Manehna beuki ngarasa era we. Dirina ngarasa leutik, ngarasa peot. Jeung asa dia jelema nu panggorengna. Gancang Citrasena ngajawab. Sumangga juragan, jisim abdi teh salerosna pisan pangna kumawan tunepangan kasalira teh aya nu dimaksad. Kahiji kaayaan abdi teh batan sakieu awak kabulusan balas kahujanan. Syukurin cug kenging tatu pikiran bingung jalaran asa kasarung. Tah ku jalaran kitu jisim abdi teh seja sumolono nyangakeun badan sakujur we saur paripaos teh mah. Nyangakeun beuheung teuk-teukeun tikorogorokeun suku genteng kadekeun. Atuh sok-sok sanaon bade disik-sik dikunyit-kunyit dicacah diwalang-walang ge sumangga. Nyangakeun jisim abdi seja tobat bade ganti pilumpangan, seja ngabuang lampah jahat gaduh maksad hoyong tepung laku jujur we kitu ta juragan. Sakitu pamaksadan jisim abdi teh. Atuh tina perkawis naon-naon anu tumiba ka jisim abdi kalintang panjang na lalakon teh seueur unak anikna sareng seueur cawadeunana jalaran rumaos jisim abdi parantos kasasarnya lampah gaduh kalakuan anu minculak ti balarea. Sakitu piatur jisim abdi teh juragan. Cek Citrasena bari ngareret ka Supala sakedeung terus ngeluk deui tungkul nyarita lancar teu jiga kagok. Lantaran bijil tina atuh sanubari rengkak parepolahna wajar teu jiga dijieun-jieun. Sakur nu ngabandungan meuni ungeuk-ungeukan tanana ngarti jeung panuju kana caritaan Citrasena. Sakedapan mah kaayaan teh sepi jempling nu kadenge ngelat pating rareng hapna nu narik napas. Ari ditu Kang Nyiratni jeung putrana Katut Bimini ngariung bae ngadedengekeun anu keureca carita. Unggal kecap-kecap Citrasena di Bandungan kalawan daria.
Tiluanana tayanu nyarita jiga riungan nu pireu. Tekung silila pok supala nyarita deui. Bagja tina menan. Niat anjeun teh ka Cida Mulyana Citrasena. Anjeun masrahkeun badan sakujur tang tuku kuring bakal ditarima kalawan kabungahan. Lamun anjeun masrahkeun beheung teuk-teukeun suku genteng belokeun, tang tuku kuring bakal didegdeg ku rasa deudeuh. Masrahkeun ti korogorokeun bakal ditotog ku rasa atoh jeung sono. Lamun anjeun hayang disik-sik dikunyit-kunyit, pasti ku kuring ditampi kairing ku ati nu suci bersih. Kalawan bakal dipusti-pusti, diati-ati jeung kumati. Lamun hayang dicacag di walang-walang, tangtu bakal dipapag ku kabagjaan jeung kabungahan. Cinekna bae Citrasena segala rupa niat anjeun anu mulya, bakal dirawu dipangku ku kuring, ditampi ku asta kalih, kiwa karih tengen, kalayan dibarengan ku hate nu bersih. Caang bulan 14 bersih jalan sasapuan narawangan tayanu ngahalangan. Es tuning Balumbang Timur, molongpong jalan kagedong, moal aya paribasa tunggul sirungan catang supahan, moal aya gantar kakaitan. Hayu urang paheyeuk-heyeuk leungeun silih punggu jeung silih jungjungkeun dina raraga ngahontal kabagjaan jeung kasalamatan dunya wal akhirat. Hayu urang silih caangan jalan dina nggoning neangan jalan nu dipikarido ku Gusti Allah. Tah sakitu pamadegan kuring ayeuna dina perkara pamaksudan anjeun. Ngan kuring masih kena aya kapanasaran Citrasena. Nyaeta tina perkara lakon nu geus karanapan ku anjeun. Coba caritakeun ka kuring. Hitung-hitung hiburan dina raraga ngareuah-reuah tepung labungna urang. Apa amprok jonghokna urang. Cek supala bari neuteup ka Citrasena. Aduh, hature bunuhun laksa ketika bingahan juragan. Name nguping kasauran kitu oge, abdi teh asa parantos kagunturan madu. Kaurugan menyan putih, karaosna teh lalakon anu karanapan ku jisim abdi teh. Aduh, eta mah luar biasa mangga urang pedar gerenya. Atuh kalayan mudah-mudahan aya manfaata kanggo bahan pertimbangan juragan. Cek Citrasena bari derak-dak nyaritakeun lalakon manehna. Timimisi diusir ku supala terus guguru ka Jawara Gundul. Runta neangan pengalaman tug nepi ka hadanget harita. Unggal kajadian nu kaalaman mah kabeh dicaritakeun. Malah sagala rupa obrolan jeung akina jeung bapana Katut jeung si Jured dicaritakeun. Kabeh taya nu kaliwat nepi ka bubuk leutikna. Sakur nu ngabandungan kana caritaan Citrasena. Kabeh arungut-ungutan tanana ngarti. Sakapeung sok dibarengan ku cruk-cerkna jiga nu keur ngurak bari gogodeg. Sanggeus kabeh lalakon dicaritakeun pok Citrasena mungkas caritanana. Tah, sakitu juragan lalakon abdi teh. Sadayana estungan ngalanjur nafsu sareng umar amarah we sakedik oge. Teu acan pernah midamel kahadean ka papada manusia. Malah mah kalah kamateni ngaruksak sareng nyanyerikeun batur. Ayeuna abdi sadar juragan eta kalakuan teh taya untungna. Malih mah kalah ka janten mamala sareng Bang Balu hate nu teu kinten abotna. Kitu lepat kieu lepat, nete semprek mincak semplak. Sanaos abdi parantos ngagaduhan kagagahan warisan tipun aki kalihna ti si Jawara Gundul ge. Tetep we teu tiasa tenang kana hate teh. Malah kalah kanamihan karempan sareng kahariwang. Singket nama hate abdi teh salamina ngaran cabang taya pisan katenangan. Tambah kabisa, tambah kasusah, tambah pangarti, tambah karisi. Margi abdi teh teu gaduh tujuan hirup juragan. Cek Citrasena namahan deui katerangan. Bagja anjeun teh Citrasena, bagja. Bagja lantaran anjeun teh geus bica masa diri anjeun sorangan. Anjeun geus bisa milih mana nu hade jeung mana nu goreng. Kalawan sababna ngan ukur diilhaman ku mega di langit. Eta teh salah sahiji kakawasaan Allah anu maha kawasa. Kakawasaan Gusti Allah nu maha kawasa lantaran boh diri anjeun boh mega anu ngadingding di langit sami makhluk Allah keneh.
Ayeuna kuring rek nanya sarupa deui. Naha pamaksudan anjeun teh geus diterangkeun tadi teh geus dipikiran kalawan asak atawa acan. Naha kaluar tina ati sanubari sorangan atawa pangaruh tina sejen. Coba jawab heula. Juragan, segala rupi nu parantos dikedalkeun ku abdi eta teh estu kaluar tina gerentes hate abdi. Estu celik putih celak herang. Teu karana pangaruh batur. Sadaya parantos dipikir dibulak-balik sarta parantos dibeuweung diutahkeun sungun sarta parantos ditimang-timang untung rugelna kalawan abdi teh parantos siap nampi segala akibatna juragan. Oh, syukur ari kitu mah. Syukur. Malahnya hal eta pisan nu dimaksud ku kami oge. Lantaran ari ngaran-ngaran rek ngincak jalan hade mah halangan jeung harungan teh estu loba pisan. Beda deui jeung jalan kana kagorengan, sok loba nu ngabantu jeung loba jalana. Tah ayeuna anjeun sakumaha nu geus dicaritakeun tadi. Yen anjeun rek pindah cai pindah pileumpangan. Sedengkeun anjeun teh keur mancen tugas di kolot-kolot anjeun. Nyata namat Jalil jeung Nagasuni. Tah kulantaran kitu teu mustahil. Lamun bapa jeung aki anjeun bakal malik teh suka ka anjeun jeung ka kuring. Terkadang bakal ngabalukarkeun nu teu dipiharep. Tah dina hal ieu kumaha pamadegan anjeun. Nah geus dipikiran nepi ka palebah dinya pikeun yang hareupanana. Parantos juragan. Dina perkaris ieu mah sadayana ge abdi teh bade tanggal waler. Saupamipun bapa kalihna pun aki ngajorag ka dieu, abdi nu bakal mayunanana. Juragan mah teu kedah ngiring ancur lah. Pasrahkeun we sadayana ka jisim abdi. Abdi bade usaha satekah pola kanggo ngageuing ka pun bapa kalihna pun aki supador sadar kana kalepatanana kitu ta juragan. Syukur. Syukur bagja kamanjangan Citrasena. Ai geus nepi ka pikir nepi ka palebah dinya mah. Sakitu we minangka patalekan pikeun nyumpunan syarat mah. Jadi murid kuring teh kitu. Kuring mah teu poho ngucapkeun syukur alhamdulillah ku sadarna anjeun. Mudah-mudahan bakal disusul ku jalma-jalma jahat anu sejena. Mang Roda, cek supala bari ngareret ka Mang Roda, poh neruskeun nyaritana. Di mimiti peuting ieu batur urang namahan deui hiji. Isukan samemeh ngamimitian latihan Citrasena kudu dikenalkeun heula ka batur urang. Lantaran lamun teu buru-buru dikenalkeun bisi kasalahan paham. Anu akhirna bakal ribut teu puguh-puguh. Malah lamun perlu mah terangkeun sakabeh kajadian nu tadi kasaksian ku urang. Sakitu tugas Mang Rodanya. Ayeuna keur Citrasena ti mimiti peuting ieu, anjeun kudu ngabiasakeun hirup dina lingkungan paguron monyet bodas. Sing bisa melihat teh babaturan anjeun sangkan maranehana kanal kayakinan yen anjeun teh ayeuna mah geus lain Citrasena nu bareto. Sakitu amanati kuring. Cek supala bari ngareret ka Citrasena, pok Citrasena ngajawab. Mangga juragan, tangtos ku jisim abdi bakal diperhatoskeun pisan. Cek Citrasena bari cengkat sakedeung terus tungkul deui. Atuh pok Mang Roda ngajawab nyarita tatag semu gumbira pisan. Hahaha, mangga janglah. Geuna perkawis eta mah pun mang bagianana. Ujang mah cerang beres we lah. Cek Mang Roda bari rutret ka supala jeung ka Citrasena. Geus kitu gap kana gelas nu dieusi Citeh tubruk regot nginum bangun nikmateun naker. Nya kitu we lah Mang Roda. Kuring mah masrahkeun ka emang we. Ama abdi bade nadapanyak si yen dina danget ieu abdi parantos nampi pun Citrasena janten murid abdi. Disuhunkeun piduana we ti ama. Ceuk supala bari ngareret ka Bah Purwana. Nyeh Bah Purwana imut pok ngawalon swanten alon tapi jelas kadengena. Kasaksi ku abah oge. Malah abah ge ngilu bunga ku ayana kajadian nu sarupa kieu teh. Ieu teh ngarupakeun hiji kamajuan pikeun urang mah. Lantaran bisa ngelehkeun hawa nafsu anu sok ngagedur dina jero dada. Lantaran sakumaha gagah Sakti Mandraguna oge. Yeuh urang mah sifat manusia.
eta teh taya hartina lamun dibandingkeun jeung musuh anu aya dina awak urang. Ari sabab musuh nu pangkuatna mah taya deui iwati hawa nafsu. Da cacak lamun hidup teu kuat ngalawan hawa nafsu, geus tangtu jang Citrasena teh bakal disiksa. Lantaran dianggap musuh nu geus tuturunan. Malah geus yakin ngarugikeunana ka urang sarerea. Tapi ku berkahna rahmat sareng taufik ti Gusti Allah, jang Supala jeung Mang Roda bisa merangan hawa nafsu. Sedang musuh nu sifatnya manusia bisa eleh teu karana tarum. Malah jadi unggul sarerea oge. Urang unggul jang Citrasena menang lantaran urang sarerea pada menang berkah ti Gusti Allah. Tah hal sarupa kieu teh saliyana kacida di arep-arepna ku Abah teh. Ayeuna kalaksanakeun bunga pisan Abah teh. Bunga nu taya papadana. Malah lamun dibandingkeun jeung Gunung Wilis nu ngajegir gede luhur, masih kene gede kabunga Abah kitu dah. Yang Subala sakitu minangka banyak siti Abah mah. Saur Bah Purwana teu waleh imut. Manehna sugema ningali kaayaan kitu pok Supala nyarita deui. Hatur nuhun ama abdi ge sami-sami ngaraos binga. Cek Supala bari ngareret ka Bah Purwana terus neuteub ka Citrasena. Saterusna mader ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Pang-pangna nanggap lalakon Citrasena ngarobrol dibarengan ku tuang leueut balake cerakan. Malah ayeuna mah ngariung sarerea Bumimi saputra putu ngiring ngariung. Sapeuting eta mah cacap nepi ka isuk teu sarare guntreng ngarobrol ngabagiakeun Citrasena. Puguh hate Citrasena beuki regreg. Manehna asa diaku jeung dihormat. Rarasaanana teu tumarumpang deui, tetep sopan jeung handap asor, beda jeung kalakuan nu katukang-tukang. Atuh cag urang tuna heula kaayaan tempatna Supala, ayeuna urang caturkeun para wargi si Jured nu keur ngagedig leumpang bangun rusuh. Sainditna ningalkeun Citrasena hatena teu boleh pating seret jeung pating sarblak teu puguh rasa. Jajantung ratung tutunggulan sakujur awak ngeleper keur maeukeur dina kaayaan peuting tas huhujanan. Kamubuh ku rasa heran pacampur jeung keheul ku lalampahan Citrasena. Saja jalan si Jured jamadun bae. Bibirna manyun paroman bakatut haseum, malah sakapeung huntu sok dipepereket nahan amarah. Ramo-ramo dikepeulkeun meni buleud-buleud bae bari leumpang sukuna gegeblig nenjeragan bumi. Hujan geus raat, langit geus bengras deui. Malah jutaan bentang katempo pating kariceup nyaksian si Jured nu keur lumampah. Unggal lengkah dipiri ku sora jangkrik dikenangan ku sora gaang, dialokan ku sora lonok malah sakapeung-kapeungeun sok kadenge sora tano anu pating jerit mata kreuwas. Bari ngagedig mawa hate nu ngabedegel pok si Jured ngomong sorangan, sora tarik itung-itung mikeun ka keheul. Sora tano teh naon? Ya nama sora ieu kitu bangsa monyet leuweung. Hah. Nasar anak ramja dol sia. Kalau kaomongna we harus jiga nu heueuh jago jeung gagah. Ari pete ku juru giciwisieun. Kumega bingung. Ku sora awewe bau keneh panglai ngelai. Teh sangka jago teh. Sakitu jagung gede elehan. Jebrog ngana rejang. Yang miuni hayam lisung. Kumeok memeh dipacok. Namun teras inget ka bapa nama dicacag siak waing. Si Citrasena deh. Kaduh ngaing teu make daek nini luka maneh. Si baduul deh. Nyana-nyana kieu mah ngajadog we di imah. Ngeuna-ngeuna satu. Cek si Jured bari ngusap beungeut. Terus dikepretkeun ari beungeut baseuh ku kesang campur jeung cai hujan. Papakean baraseuh jeung jareblog ku taneuh buuk anu ngarerewig jadi lempes kasiram ku cai hujan. Hawa beuki lila karasa beuki tiis bae. Komo lamun kabeneran aya angin leutik ngahiliwir. Si Jured sok ngarong heap bakat ku tiris, tapi pikeun ngagibrikeun tiris dedeg si Jured lumpat nu dipalar sangkan kaluar kesang. Awak nu tiris karasa rada ngurangan. Tapi kudu digantian ku ambekan nu ngahegak. Tiisna hawa peuting para mitra sadaya menika bina-bina. Tiis hawa peuting teh rada ngurangan beuteung kanceuh lapar ka bina-bina. Menipating jelekit hayangan diusian.
Sapeting eta mah sanajan capek jeung lapar si Jured eureun-eureun terus bae leumpang mapai-mapai jalan satapak. Tina perbawa nafsu jeung ambek ka Citrasena leumpang gancang pisan, kacapek mah teu dirasa. Teu kacaturkeun di jalana para mitra. Dina hiji poe kira wanci tunggang gunung Srog si Jured anyog ka lemur Cihaur. Beungeutna burahay beureum tina bakating ku capek. Dina tarang jeung sakujur awak nyorolok kesang. Papakean cipruku kesang ambekan rengha pranjung. Ari napasna meningah hegak bakat ku hayang buru-buru tepung jeung Mat Jalil. Si Jured teu ka imahna heula tapi langsung ka imahna Mat Jalil. Datang-datang gerok si Jured gogorowokan ka Mat Jalil. Dan Juragan, aya di bumi gan ya abdi pun Jured gun. Cek si Jured bari tengah-tengok ka jero imah tina jandela. Sedang pantau harita teh nutup tekung silila brug-brug di jero imah aya nu leumpang. Kolotrak ngalaan tulak berai panto muka. Barang lo tetela Mat Jalil pisan nu kaluar kan tawang Mat Jalil nyentak ka si Jured. Jured, kunaon sia gogorowokan? Kawas tukang moro we ha? Aing keur ngeunah-ngeunah ngalamun meni ngagurubung sia. Asup heula. Kayu mah sia montong gera-gero di luar kawas nu teu hideng si kasabelan sia. Cek Mat Jalil bari molotot ka si Jured. Ari nu dipolototan kalah kanyengir bari neuteup pok si Jured nyarita. Waduh, ulah benuh juragan. Abdi mah gogorowokan sote tina bakating ku hormat jeung satia kadunungan sun. Lantaran abdi teh nuju manggi kareuwas nun tina perkara perjuangan tuang putra. Anu mawi, ya maku itu ngagero lalaunan mah juragan. Jawab si Jured kalacat ungah ka imah. Dek giuk di tukangan panto bari mukaan kancing baju hiji-hiji. Mat Jalil lepok ngomong semu bah, ngomong dejang di huai sia. Di mana ya nu ngagero lalaunan? Wah disebut ngagero lalaunan mah sia ngaharewos ngaranna oge. Mat Jalil bari dek giuk nyang hareupan ka si Jured. Muhun juragan, hampura abdi teh lah. Malum nuju linglung nun. Sarta lang-langing ling teh jiga teu eling sun. Upami nuju waras mah abdi teh tara gogorowokan. Samalah ujukan ka juragan ge sok bari pupurungkutan nun. Tapi eno punten abdi teh rada culang hungkulan. Cek si Jured teu weleh nyerenge. Manehna ayeuna mah jadi taya kasieun. Lantaran kapangaruhan ku kalakuan Citrasena tina kaliwatan abak teh si Jured jadi nekat. Mat Jalil teh ku si Jured dianggap sasama bae. Puguh Mat Jalil meni kaget, terus neuteub kana beungeut si Jured halis katara meni kerung, kulit tarang ngariut ari panon molotot teu ngiceup-ngiceup. Nempok kitu si Jured reuwaseun sok sieun Mat Jalil neuteub, sok sieun Malik neuteub para mitra. Punten, sok sieun reuwaseun pok nyarita bari Malik neuteub ka Mat Jalil. Aduh, juragan kunaon molhok wae sun ka abdi? Tara-tara tisa sehari kulan. Ngaraos kaget abdi teh. Nah beungeut abdi teh jadi kasep atawa kumaha gan? Alah, ulah kaget kan margi abdi teh. Tah aya kamajuan ayeuna teh geus daek mani isuk jeung daek nyeuseuk. Baju teh diseuseuk kitu kulan. Duet. Sakuduna nu nanya kitu teh aing deuleu. Kunaon sia kalakuan sia teh jadi kitu? Nah kasurupan? Kabadi sia mani teh Jured. Eta kalakuan menikah bina-bina deui sia. Tara-tara tisa sehari. Cek Mat Jalil bari neureyan ciduh bangun ku ambek. Aduh, kan abdi teh teu kasurupan. Teu kabadi henteu, teu guna naon abdi teh. Tapi abdi teh aya kahayang anu can kacumponan ku juragan. Abdi teh mawa beja nu macak pikabungaheun. Bunga keur abdi, bunga keur juragan, bunga keur sarerea. Tapi moal waka dicaritakeun lamun kahayang abdi can kacumponan ku juragan kitu. Tah ieu mah juragan teh kantun milih we sun. Lamun juragan teu kacumponan kahayang naon teh teu tiasa nyumponan kahayang abdi. Eta beja moal dibejakeun bade disidem we lah. Malah ayeuna keneh abdi teh bade ingkah ti dieu. Moal ngamumaula ka juragan deui sun bade mulut kaluar kitu. Cek si Jured bari ngusapan gado. Anon meletet ka Mat Jalil anu peureum sabelah bibir renya-renyu semungahina. Jured, ari sia ku aya-aya wae kalakuan teh. Hayang naon atuh sia teh ha? Sok caritakeun ka dewek. Asal bebeja we ka dewek mah. Pokona mah asal beja nu dibawa ku sia kudu buku-buku.
bener-bener hardi nama kumaha ide buru-buru cari jaget. Nah anak dewek teh geus hasil ngabudak-balik paguron si Subada. Nah anak dewek teh menang kaunggulan. Caritakeun kumane ulah loba ting. Loba itu ieu nya. Cek Musmat Jalil bari molohok ka si Jured. Aduh, juragan, kuring deh geus heubeul mika hayang kana gelang bahar nu ditaretes ku Mas teh. Eta sok buru-buru pasrakeun ka kuring kan. Juragan mah meuli dewe teh loba duit lamun teu dibikeun kapaksa. Kuring mah rek indit we ti dieu sarta bejangeun antuang putra moal dicaritakeun bulan. Hah? Kumaha? Gelang bahar? Sungguhun juragan? Waduh. Atuh ieu mah barang mahal euy. Coba ditaretes ku Mas teh meunang ngajampean ieu teh. Jadi lain gelang sagelang-gelangna ieu mah. Lain mas-masna, lain bahar sabahar-baharna. Tapi gelang tumal warisan dini aki dewek. Ulah kitu euy Red. Nu menta du sejen we. Kabina-bina teh sia mah pundu penda teh. Ai kuring mah teu nyaho naon-naon lila teh lah. Pokona mah nyaho gelang bahar we kuring mah lah. Perkara itu ini nama lah. Kuring mah teu nyaho naon-naon teu hayang nyaho pokona mah. Jeung teu kudu dibere nyaho deui bari oge. Cek si Jured. Bari edeg-edegan manehna beuki wani we para mitra. Nyebut Mat Jalil biasana juragan teh make nyebut lila itu. Lantaran Citra Sena nu dipake benteng ku Mat Jalil geus leeh hatena, malah teu mustahil lamun Citra Sena bakal ngarah-ngarah ka bapana. Nu matak para mitra, si Jured geus eueuh kasieun. Hiji-hijina nu bikasieun tinggal Nagasuni tapi kitu ge tempatna jauh. Ari Mat Jalil rada ngahulang barang ngadenge caritaan si Jured. Lila-lila hatena jadi leuleus. Manehna boga niat rek nedunan ka hayang si Jured, tapi lamun si Jured geus nerangkeun kaayaan nu sabenerna rek dipenta deui. Lamun ngalawan rek menta bantuan ka anakna, kitu ceuk pamikir Mat Jalil, atuh pok Mat Jalil nyarita sora leuleuy jiga nu heueuh nurut ka si Jured. Oh Jured. Pola tuh ka hayang maneh dicumponan ku dewek euy. Tapi syaratna kudu buru-buru nyaritakeun kaayaan anak dewek ya. Sok atuh, cek Mat Jalil bari porosot ngalaang gelan bahar tina leungeunna. Song dibikeun ka si Jured, atuh gancang ku si Jured ditampanan bari nyarita. Hatur nuhun juragan Jalil. Ieu gelang bahar teh lah rek dipake jimat ku kuring, rek dipake ubar gergeseun jeung incok. Cek si Jured bari blus, gelang bahar diasupkeun kana pigelang leungeunna. Oh kajeun rek dipake naon-naon oge kumaha maneh pokona mah. Ai pokona mah buru-buru caritakeun beja ngeunaan anak dewek euy. Da kitu ceuk dewek mah. Jadi dewek teh geus teu sabar hayang buru-buru nyaho kitu. Nyaha anak dewek teh cilaka, ajawa salamet. Nyaha anak dewek teh unggul, ajawa kasoran. Nyaha anak dewek teh hirup keneh, ajawa geus bae. Kitu? Kukitu dewek hayang buru-buru nyaho. Pokainya caritakeun. Ceuk juragan Jalil para mitra. Mat Jalil nyarita hayang teuing manehna ngadenge katerangan ti si Jured ngeunaan perkara anakna nu ngajorag ka paguron monyet bodas. Kumaha atuh para mitra si Jured sabada manehna meunang gelang bahar. Si Jured nyarita, "Oh, mangga juragan. Kieu kaayana teh juragan. Ngan samemeh kuring nerangkeun nu sabenerna teh, kuring rek amanat heula ka juragan. Kahiji juragan kudu sabar dina nyaheupan hiji kanyataan nu teu disangka ti anggalna. Kadua juragan kudu nampi kana nasib sarta tumarima kana kadar. Katiluna ulah nyalahkeun ka kuring lamun juragan aya kate panujuan kitu. Lantaran kuring mah ngadar manganteur jeung ngabaturan kitu. Jadi itu ini nama estu di luar kemampuan kuring we." Cek si Jured eureun heula. Nyaritana ari Mat Jalil meningaranjug ngadenge caritaan si Jured. Tapi teu ngomong kalah kamolohok we ka si Jured, pok si Jured nyarita deui. "Nu mawi juragan Jalil, ari takdir teh teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar kitu. Jalma teh darma wawayangan, bongan Mang Darma nu sok ngawayang teh kitu. Ceuk carita kolot eta oge. Ayeuna mah eta hal teh kaalaman pisan ku urang kitu. Jang Citra Sena nu dipake agul ku juragan teh dipake reueus ku tuang rama cenah. Teteh lah
melengkung bekasnya lahan gitu dah. Sulaya tina sangkaan papalingpang jeung nu dipiharap gitu. Eta kanyataan teh kudu ditarima kalawan sabar juragan. Tapi kudu bari ikhtiar sangkan Citrasena bisa kape milik deui kurang gitu. Cek si Jured bari neuteup ka Mat Jalil. Nyari tangan saukur bulat beuli teu puguh sedang perkara anu sabenerna mah can dicaritakeun. Mat Jalil menikeuheulun bakat kutu sabar pok Mat Jalil nyarita bari molotot ka si Jured. Jured, nah hari sia nyarita teh kawas kabolon sia teh. Teu kudu direngga-rengi kitu jiga nu nyieun ranginang we sia mah. Nyarita ka dewek teh beledak we langsung kana puhuna. Sok caritakeun nu bener kunaon anak dewek teh ha? Sabar atuh gan. Ulah kita sarupakeun atuh salese we da nyarita jeung si Jured mah. Lantaran lamun rusuh teuing sok moal puguh, sok ganjang teuing teh moal ka udag gitu. Tarik teuing moal ka harti, kieu gerakan yeuh. Ari Tuang Putra teh nyatana jang Citrasena, manehna geus kabanang ku musuh, lain kabanang alatan perang, lain kabaud alatan tarung, tapi tetela Tuang Putra geus kena ku tenung. Akal sehatna leungit, geus kapangaruhan ku makhluk ti langit. Hate gedena leeh, kaseret ku gerewekna sora awewe, kitu ambewe nu pangpangna mah. Tuang Putra teh geus balaka kalawan terus terang gitu. Yen rek nolak cenah kana parentah juragan naga suni. Sarta moal nurut kana kapalai juragan gitu. Citrasena teh nu ayeuna teh teu bisa dipake agul ku juragan teh. Malah teu mustahil lamun Tuang Putra bakal nyilakakeun ka salira juragan. Sakitu berita terakhir teh kan. Emat teh juragan ulah benu ka kuring teh kitu. Ai kuring mah da sakadar nganter gitu juragan. Cek si Jured. Bari heureuy nyebutkeun berita terakhir sagala. Atuh para mitra ulang Mat Jalil ngahuleng. Nyaritana si Jured kadengena ku Mat Jalil mah meninga jeleger nandingan sora gelap. Harita keneh tetempuan Mat Jalil ngadak-ngadak ranyai kararoneng. Bumi alam asa tibalik para mitra sajongjongan mah ngahuleng miraga meneng. Ngajentul ngahulun balung. Bingung teu manggih tangtung-tungna susah taya sudana. Tapi sanggeus lila jung Mat Jalil cengkat. Timbul rasa cangcaya karena caritaan si Jured. Buah-buah caritaan si Jured bohong, akon-akon wungkul, pok Mat Jalil nyarita. Jured, maneh teh bade ka dewek nupang dipercayana ku dewek. Tapi sakali ieu mah dewek teh rada cangcaya euy kana caritaan maneh teh. Lantaran asa pamohalana tu anak dewek ngalakukeun gitu. Tapi kulantaran gitu cik dewek rek nanya. Naon sababna pangna anak dewek itu beta? Mangi naon? Samemehna pangna bisa gitu. Da asa pira ku anak dewek rek sira bongkokan ka musuh? Pok jawab sia. Cek Mat Jalil bari neuteup ka si Jured. Nyeh si Jured seuri pok ngajawab salsenaker. Ari juragan. Nah, make cangcaya sagala rupa kan? Tuang Putra teh leres-leres rah bongkokan ka musuh. Cek asarna mah menyerah tanpa syarat gitu. Jadi nyerah nates tu tepugu-pugu juragan. Ujung-ujung kul apes lup we tungkul Citrasena. Padahal eta teh ngan tepung can tepung acan jeung musuh. Ngan memang aya sababna juragan. Supaya juragan surti sareng ngarti jeung bisa percaya kana caritaan kuring. Urang dongengkeun lalakonna geura kieu. Cek si Jured bari derak-dak nyaritakeun naon-naon nu tumiba ka Citrasena. Malah sakabeh nu kaalaman mah ditetek taya nu kaliwat. Tug nepi ka danget harita beres nyaritakeun lalakon manehna jeung Citrasena. Pok si Jured mungkas caritana. Tah? Kitu lalakonna teh juragan? Eta mah bade percaya bae. Atuh bade henteu nyangakeun we. Bade percaya nuhun bade henteu teh sawios-wios. Teu langkung keyakinan juragan eta mah. Ari kanggo abdi mah dipercandan nuhun, teu dipercandan asa kacida teuing panginten. Cek si Jured bari ngabalieur jiga nu api lain. Barang ngadenge caritaan si Jured kitu para mitra Mat Jalil ngahuleng deui bae. Tungtungna rei Mat Jalil nafsu. Beungeut ngadak-ngadak robah jadi geuneuk. Huntu kakerot nahan amarah ti korok lok-lokan neureyan ciduh jiga nu hayang geura nginung. Hanaang hayang geura nginung. Sanggis radilila pok Mat Jalil nyarita. Jured, halah,
Hanya kalau waktu nak kaburu beak dewek teh aduh rek ngomong ka maneh teh tuluy ke disu sia ngomongnya ala mitra sadaya. Aduh dugi ka dieu wae heula cenah para mitra dongeng teh anjing urang teraskeun deui. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Para mitra sadaya dongeng anu dihanca ku Mang Jaya carios nyambung judulna Musuh Warisan. Bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten para mitra sanes dihaja saur kileuk sageda teu aya sengaja kadinya cenah. Tengah haja ieu mah carios mangsa ukur karangan khayalan malulu para mitra sadaya sawangan malulu fiktif itu para mitra lah daya buktos namina geda komik atuh hiburan dongeng cenah ngabobodo nu cengeng udak cengeng sok dibobodo ku akina ku ninina ku ibuna teh ku bapana kitu para mitra sami meh sare teh gitu. Para mitra sadaya rupina dugi ka dieu bae heulakeun anjing urang teraskeun deui atuh kasubri kaum dangu mudah-mudahan salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Para mitra sadaya urang salalamina muntang ka Allah Subhanahu wa taala sangkan urang para mitra dipaparin jalan anu dipirido ku mantena. Jalan lempeng nu dipirido ku mantena para mitra. Urang salamina munajat ka Allah Subhanahu wa taala ngadua sangkan taufik sareng hidayah dilungsurkeun ka urang sadayana. Gitu para mitra sadaya, mudah-mudahan lamun doa ieu salamina dikabul ku Allah lamun leres-leres urang ngaduana. Mangga para mitra, mudah-mudahan urang salamina dina kayan sehat walafiat, urang tepang dinten enjing langkung sehat batang ayeuna. Wilujeng kantun bae kasadayana, mangga permios.